bobogohan 15 bulan jeung si Renok kurang ngabayaran randang ngoraan ade rupa anak bungsu banar gula salah naon atuh salah naon dosa naon kurang naon ari akang kurang naon diputuskeun di tengah jalan singka sebelah hawar-hawar menang beja dijodohkeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu urang Cicadas randang ngorah hade rupa serat ku pangkat jeung banda kakuringa dadak tega nyeun surat putus cinta anas kuring goda gade bro-broan barang ngabere pangaboga hampir beak desang karek ditalepak ya dana naon gering-gering oge da kudu pasrah meureun lain jodona manomat we eta ka Kang Wahyu nitip ulah dugi ka dieu nya nyaang abdi teh ka manehan teh Kang Wahyu sok we bogi rumah tangga sing tartib sabiasa-biasa we sapertos nartibkeun lalu lintas nitip Kang Wahyu bobogohan 15 bulan jeung si Renok urang banjaran randang ngora ade rupa anak bungsu banar gula salah naon atuh salah naon dosa naon kurang naon ari kuring kurang naon diputuskeun di tengah jalan hawar-hawar menang beja dijodohkeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu urang Cicadas randang ngorah hade rupa serat ku pangkat jeung banda kakuringa dadak tega nyeun surat putus cinta hanas kuring goda gade bro-broan barang ngabere marukan pangaboga hampir beak nyaang desang karek ditalepak tos takdir